Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak, naon? Uing nek ngajak ka mana? Ka tempat naon? Warung Pantura. Eta Ki Kampak milu carita nantinya ka Pantura. Ulin di Pantura ngadon nyanyi karaokean nepikeun ka jam 4 subuh. Mending Ki Kampak maboga duit mere uang tips itu ieu nya nyanyi hungkul teu macem-macem. Eta temen Ki Kampak loba tingkah duit teu gablek macem-macem. Muka bir 2 kerat, muka arak, pacekcokan carita teh yeuh. Keur tahun baru haritanya suuk naon ai tempo dibayar duit teu mahi, aya duit teh ngan saukur 1,5 juta. Eta bayareun diutang itung diuplak-aplek nya tek 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 diitung, buset bayareun 4,5 juta jeung naon-naon teh. Akhirna naon, budak eta temen Kampak inisialna B nya ditahan manehna teu bisa balik. Aduh ampun jeung Ki Kampak teh. Mentak ulah sok macem-macem laga bos sok-sokan akhirna pelayan wani cukat cokot suuk rokok itu ieu. Akhirna teu bisa balik, ditahan KTP na akhirna minta tulung. Untung aya bos Burhan ditebusan karunyaeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.